Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang reuyeun ngaderes ngalogat matan kitab Sulamut Taufiq kalawan logat versi Sunda. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulamut Taufiq kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparin nikmat ageng ieu Allah di dunia keur jalma anu iman jeung jalma anu kafir. Ar-Rahimi atanapi sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparin nikmat alit ieu Allah di akhirat keur jalma anu iman wungkul. Alhamdu ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina, zat anu mangeranan sadaya alam. Wa asyhadu jeung nyaksikeun kaula an kana sanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran anu maujud anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah wahdahu barina sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan eta maujud lahu ka Allah. Wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula anna Muhammadan kana saenyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Sallallahu muga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka Kanjeng Nabi Muhammad wasallama sareng muga maparinan kasalamatan Allah ka Kanjeng Nabi wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wattabi'ina sareng ka anu nuturkeun kabeh ka itu sahbi. Amma ba'du anapun dina sabada maos bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Kanjeng Nabi. Fahadha maka ari ieu anu hadir dina manah musannif juz'un eta hiji juz latifun anu lembut itu juz yassara moga ngagampilkeun hu kana itu juz'un latif saha Allah Ta'ala fima dina perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu ngajina itu emma wa ta'limuhu jeung ngajarkeunana itu emma wal amalu jeung ngamalkeun bihi kana itu emma lil khosi pikeun jalma anu pinter alim teh wal ami jeung pikeun jalma anu bodoh wal wajibu jeung ari ngaran wajib ma eta perkara wa'ada anu parantos ngajanjikeun saha Allahu Allah fa'ilahu ka anu migawena itu emma bisawabi kalawan ganjaran wa tawa'ada jeung parantos ngancam Allah tarikahu ka anu ninggalkeunana itu emma bil iqabi kalawan siksaan wasamma itu jeung parantos ngangaranan kaula hu kana itu juz'un latif tanapi juz'an latif Sulamat Taufiqi kana ngaran kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq
Sulamut taufiq hartosna taraja pitulung ila mahabbatillahi kana jalan mahabbah ka Allah ala tahqiqi netepan kana jalan nyata. As'alu nyuhunkeun kaula Allah ka Allah al-karima nu maha bageuran Allah aya ja'ala kana yen muga ngajadikeun Allah zalika kana itu juz'un latif minhu ti Allah walahu jeung karna Allah wa fihi jeung ka Allah wa ilaihi jeung balik ka Allah wa mujiban jeung anu ngamistikeun atanapi anu mere nyaho lil qurbi kana mideuheus wa zulfa teges jeung tegesna kadeuheus ladaihi munggu Allah wa ayyuwafiqo sareng yen moga maparintau pek Allah man kajalma waqafa anu ningalian itu man alaihi kana itu juz'in latif lil amali karena ngamalkeun bi muqtadahu kana pamentakna itu juz'in latif summat taraqi tuluy unggah atanapi angkat bitawaddudi kalawan mikaresep bin nawafili kana pirang-pirang pasunatan liyahuza supaya yen ngumpulkeun itu si jalma hubbahu kana kawelas Allah wa wallahu sareng kana pitulung Allah. Kantun faslun yajibu ala kafatil mukallafina cekap wallahu a'lam bissawab.